bejakeun ka pemajikan anjeun dek milih dunia silahkeun ngan pepegatan atau dek milih akhirat sakitu bae. Nu pangheulana ditanya Siti Aisyah cek Kangjeng Nabi bebeja heula ka Abah dek milih dunia atau dek milih akhirat bejakeun ka Abah. Cek Siti Aisyah urusan kos kitu mah teu kudu bebeja ka Abah jeung ka emak eta mah geus aya di naluri kaula kulama ya Rasulullah sarua jeung Kangjeng hayang ka sorga akhirat hayang ka sorga kula geus sarua peureum kana dunia teu hayang kula mah kana dunia hayang milu bae Rasul tiis dong boga majikan apa teu tiis kana teh masyaallah ngeunaheun biasa teu bareres biasa ieu panitia aduh Marwati Kangjeng Nabi Siti Aisyah pohara jasa tanya anu sajan Siti Hafsah kumaha Hafsah putra Sidina Umar sami abdi nuturkeun ka Siti Aisyah ditanya kabeh dek naon atuh di dunia lah di dunia mah moal kebel kami mah nikmat jasa hirup jeung Kangjeng Rasul isuk dahar sore henteu ke sore dahar isuk henteu cukup sakitu ge geus nikmat jasa moal kebel hirup di alam dunia isuk pageto ka akhirat sedengkeun di akhirat di sorga. Saha anu terlalu menikmati di dunia na karena kenikmatan dunia bakal dikurangan keistimewaan di sorgana kami mampu dicoceng di akhirat di sorgana kajen teuing di dunia na tapak asal di akhirat na kami mah optimal. Masya Allah Mang Haji Wi mun aya awewe nu kos kitu ulah dikamamanakeun ulah di kamamanakeun tah geus paning talian bae maksudna urang jadikeun jimat. Ya maka karakter dibalikan slop baik Haji Bah. Haji ngomong mek, Haji, tadi kamari mandi mana? Lama bianu meureun. Geulangna baragus. Meulina di mana meureun cekeun. Cincinna geus tambah deui bae. Cek Haji Uwe puyeng naing. Gantung mah ya awak aing ge. Sia awe pas kari itu bae. Eueuh bae nu diobrolkeun teh urusan maca sholawat, zikir, maca Quran gitu tahajud. Eueuh nyana mun kapanggih jeung babaturan. Hei, geus deureun tapi anu. Kongkorongna bagusnya. Eta kos kari itu bae. Masya Allah, Haji Uwi kumaha ieu lalakon.